ya? Hah? Jati Jajar. Oh, anu nikakeun teh saha nikah? Hei. Teh nikakeun saha? Ridwan. Orang mana? Berarti Selemur. Oh, pernikahan satu kampung nih Baraya nih. Ya serang saya. Ya namanya saha? Nah. Sarang wargina. Oh, terus nikah. Terus. Oh, hari saya. Laina. Kami terus nikah Tajan. Tajan wah masih perawan ini ya mah. Ya. Ya mah ibu nanya. Ibu nanya sana sih ya. Besti. Oh, Besti. Besti jadi jajan. Besti. Teng, doa anak sama pengantin. Mudah-mudahan jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya tonton di Agus Baraya channel tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Agus Baraya channel. Hari ini saya meliput pernikahan adat Sunda satu kampung ya, di daerah Jati Jajar. Ini tempatnya lelaki, tempat wanitanya di sebelah sana ya, nggak jauh berapa meter, paling perkiraan 50 meteran ya. Mulai berangkat. Pak ya, kampungan satu kampung nih. Halo. Ini ya Baraya hongkol gini nganter lagi. Baraya. Ya, payun. Yang nikahan siapa ini? Idan. Saudara. Ini pernikahan satu kampung ya? Iya. Satu kampung beda desa. Beda desa. Sindang Suka sama Mekarsari. Mekarsari. Hei, Teteh. Makasih Teh. Iya. Semoga di antara segala sesuatu alhamdulillah jazakallahu khairan kasih parantos sumping kalayan ayu dina kasalamatan wilujeng mangga carali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lihat sini. Makasih Ibu. Lihat sini ya. Satu. Senyum. Oke, sip. Boleh bisa di sini. Oke, sebelah lagi. Oke, sip. Alhamdulillah. Mana? Dipapaikeun, diestafetkeun.
terus sampai kalian ya mudah-mudahan sing jantung ibadah kalau ibadah itu kami ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sadayana semangga urang kelaskeun kana Ada teh, gak bisa. saksi perantos lengkap. Ada saya saksi kalian. Iya. Mangga sepenuhnya waktu saya akan ke saparan pesna kontaknya. Jauh juga ala ma'amarullahu ta'ala min insyakin bil ma'ruf wa tasdim bil ihsan. Ridwan Malik Hidayatullah. Nikahkeun kaula kanjeun kana mira jauh masura. Kalayan kanggo mas kawin, emas 20 gram dibayar kontan. Nanti ada nikah karena mira naik ke mastura kalayan emas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi syakirin hamdan na'imin hamdan ya'fun wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syarika lillahi muswatani barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina al-fitrin karim barakallahu laka wa baraka wa jama'a baina khairin Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantos ijab kabul. Saparantos ijab kabul. Isim kuring. Isim kuring. Nada panyaksen. Nada panyaksen. Nyaosan. Nyaosan. Mayar mas kawin. Mayar mas kawin. Kapun bojo. Kapun bojo. Anu wastana. Anu wastana. Sahana mina. Lamira naiga mastura. Emas. Emas. 20 gram. 20 gram. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Neng, nampi abdi. Nampi abi Dibayar mas kawin. dibayar mas kawin Caroge abdi. Caroge abi Anu wastana. anu wastana Bebek kakang. Ridwan Malik Hidayatullah Emas kumas 20 gram. 20 gram Bayar kontan. dibayar kontan Insya Allah. insyaallah Bade mayarna. Bade mayar. Dianjuk bade kontan. Dianjuk. Dianjuk teriak kontan atuh. Bade anjuk. Tampi heula, tampi heula. Tampi heula mas kawinna tampi. Simpen heula di meja, simpen heula di meja, suntangan heula. Suntangan. Sabar Run. Jam suntangan tahan. Ceng bade sungkeun heula ceng. Kena ada di sunat ya. Ya kawai sok. Jawab. Menjualkan pun tidak saeskan kehilapan kalpaan sim kuring dikandung kelugian dan sepuh kelugian dan mama dimulai dikandung begitu kesalahan sasi ayah di kandungan mama
abdi mama rumah tangga abdi sing sakinah mawaddah warahmah. Aya dina pikangeunna Allah Subhanahu wa ta'ala. Mama, abdi nadahapunten rasa hungkul anu ka mama. Abdi ti aalit, ti atik, dididik, dijaring dipikanya aku mama. Dina dinten ayeuna mama abdi nada dihampunten. Anaki jiwa anaki awak anaki ku mama didoakan, ku mama didoakan pisan. Bral neangan kehidupan anu bagja, rumah tangga hidup duaan sing aya dina sakinah mawaddah warahmah. Mama mung tiasa ngadoakeun hidup duaan anaki jiwa iman anaki awak anaki. Mama yakin hidup rumah tangga bakal ngajalani naon anu dijadikeun kehidupan anu bakal datang. Neangan kehidupan anu pibagja ku mama didoakeun. Dedeh ya anaki hidup ayeuna bakal ngajalani rumah tangga. Mudah-mudahan hidup duaan sing aya dina sakinah mawaddah warahmah. Mama hapunten abdi bilih hiji dina waktos abdi tiasa ibadanan sapertos putri-putri Rasulullah. Abdi nada dihapunten mama. Insyaallah abdi ibadat tanggal bulan karena saneskankeun kewajiban abdi. Abdi nu janten salakina abdi nada dihapunten Bapak. Dikawin abdi dihuga aku janten Bapak. Abdi berat alhamdulillah Bapak anu ngadampingi mama dina kelahiran abdi. Bapak anu ngasanat abdi pamogi Bapak tiasa nampi hapunten abdi. Doakeun abdi Bapak. Abdi ayeuna rumah tangga sing tiasa ngabimbing bojo abdi. Hapunten Bapak. Kasih geus putra Bapak. Dihapunten pisan. Kau berdoakeun anak ini sing ageng milih panjang rizki hidup, panjang umur hidup, panjang kehidupan anjeun anu maslahat dunia rawa akhirat. Bapak mungkiasa ngadoakeun hidup. Hapunten Bapak. Gelis ayeuna lain anak batu deui anak Bapak. Hidupku Bapak dipikanyaan hidup sing taat kalau jantan salaki. Insyaallah ridallah ridal wazuz. Insyaallah hidup bakal kasorang
jadi jajar. Oh, anu nikah ke desa nikah. Hei. Nikah ke desa. Ridwan. Orang mana? Berarti Selemur. Oh, pernikahan satu kampung nih Baraya nih. Ya serang saya. Ya nama Saan. Nah. Bareng warga. Oh, terus nikah. Terus. Oh, hari saya. Raina. Kami terus nikah Tajan. Tajan, oh masih perawan ini ya mah. Ya. Ya mah ibu nanya. Ibu nanya sana sih ya. Besti. Oh, Besti. Besti jadi jajan. Besti. Teng, doa anak sama pengantin. Mudah-mudahan jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya tonton di Agus Baraya Channel tanya.